Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Oh, baraya abah, Sampurasun. rampes. Oke, balik deui jeung urang Bang Kuadrat Jeung urang deui Asep SR. di Johanta Podcast. Iya, ayeuna di episode ke-7. Nah, ini teh alhamdulillah geus 7 episode. Tapi juga nama di episode nu akan datang orang teu kudu nyebutkeun ayeuna episode kasabaraha gitu. Jika nama. Hah? Teu kudu lah nya. Soalnya kemari baraya abah nu lalajo atau ngadangukeun di Spotify atau di YouTube 3 episode terakhir teh jadi penyebutan acak-acakan. episode. Jadi geus di setting tadi nate episode ka-3, ka-5, 4, 5, sabaraha? 3, 4, 5. Lain. 4, 5 genep. Nah, eta teh 4, 5 genep. Pokoknya episode nu terakhir kamari, episode genep teh lamun anu ngeh atau no sadar fokus di episode kagenep teh orang didinya nyebutkan episode ke-4. Jadi mungkin kahareupna arurang moal deui nyebutkeun ayeuna episode kasabaraha. Soalna ieu syutingna kadang bareng ya. sok bareng kejar tayang. Jadi orang nyetok gitu kan. Jadi sapoe sabaraha ieu kan ya. Meureun eta ge gitu. Jadi meh engke baraya abah henteu bingung ieu teh ongkohan dina judul episode 7 cenah. Tapi dina obrolan episode 4. Aduh. Gitulah ayeuna mah urang ngobrol-ngobrol deui jeung arurang. Ngobrol we. Tapi santuy. kurang deukeut eta mikna. Sakieu juga namanya. Dah gedeuna. Deukeut teh ieu sih euy, adek deukeut ieu teh. Kunaheun teuing. Hah? Kunaheun teuing. Lamun jauh teuing karunya baraya abah. Kunaheun teuing mikna. Baraya abah teu jelas ngadengerna gitu kan. Jadi rada-rada jadi bebelep gegere nyaman lamun jauh ti nu mikna. Nah, kamari oge aya sababaraha komen anu ku urang baca bareng-bareng. Iya. Alhamdulillah sabab nu ngomen tah. Nyan alhamdulillah nu ngadukung hatur nuhun kasadayana. Aya anu ngasih masukan. Ulah kitu kulah kieu gitu kan saran gitu kritik nu membangun. Eta. Naon urang mah menerima wae da. Jadi lebih semangat lah karena berarti video orang teh direspon kan. Eta anu penting mah. Sok entong ragu-ragu di komen, di like jeung di share, di subrek oke. Gitu. Di rekomenon oge ditampung lah. Oke lah, ayeuna mah geus cukup basa-basina geus 5 menit. Aduh, bener-bener. Nah, ayeuna judul. Langsung ke judul wae. Oke. Teu kudu di bridging lah. Nah, teu kudu lah. Jadi orang teh ieu teh kesel. Kesel unggal poe teh sebagai pengguna jalan raya gitu kan. Unggal poe orang berangkat kerja gitu kan. Uih kerja kan ngalangkung wae ka jalan gitu kan. Kanu motornya kan. Hari berangkat kerja mah semangat kenehnya. Nah, naon lah rada guruduk. Isuk-isuk teh segar kene gitu kan suasana hati masih kene fresh. Nah, ieu teh lamun balikna anu rada ieu mah rada rudet gitu jaba macet ongko ya kan. Anu ngelaksonan kanan kiri. Terus balik teh ngaliwat jalan teh anu gugurudugan gitu sih. Jalanna teh nya gote teh mah ya kan. Naon tah gugurudugan? Jalan
jalan aspalna ieu kan geus jelas naon baraya abah geus sarapaleun geus maca judulna aya nu miceun ieu kan naon miceun bangki beurit eta aya gitu kan. Jadi urang mah teu habis pikir atau teu apalnya intina mah teu apal kunaon salahna di mana atau kurangna di mana gitu eta bet si jalan raya teh si aspal teh jadi rarinjul gitu. Jadi jadi gegeolan gitu. Rarinjul gitu nya geus puguh anu geus aya lianganna mah. Da eta mah geus jadi sebagian ciri khas Indonesia nya. Lamun jalanna teu butuh teh lain Indonesia. Bener. Terus anu jadi anehna teh ieu nu jalanna mah alus Bang. Jadi hidung gabe tapi tambalan hungkul. Jiga nu anyar gitu. Anyar memang anyar gitu kan anyar. Tapi tambalan hungkul gitu kan. Jeung si tambalanana teh kurang diperhatikan gitu kan di setiap jalan di unggal kota gitunya nu urang apa lebih loba anu terata gitu si penambalanana teh. Jadi tambalanna teh leuwih luhur kan. Dari jalan anu sebelumna gitu kan. Ya ieu mah lamun misalkan tambalanana hiji mah jadi masalahnya. Iya mah aya di hiji jalan moal beja di mananya. Bisi engke mah tangan. Sugan mah urang teh jiga keur ngaliwatan eta we Benteng Takeshi. kanan kiri eta teh aya tambalan hungkul gitu kan. Kadang-kadang kanan kiri tengah aya. Jadi daek teh daek kudu digeleng we gitu kan. Jadi hiji bahaya oge banyak ngahindari nu kitu. Iya baraya abah ge pasti osok manggihan gitu kan atau pernah manggihan lah minimal saumur hirup sakali mah pasti aya lah di jalan. Jadi kondisi jalan aspal teh anu ditambal tapi tambalanana teh leuwih luhur atau lebih muncul gitu nya. Lebih timbul dari jalan anu saacana gitu kan. Eta teh kadang timbulna teh aya nu 1 senti, 2 senti. Ieu mah aya nu 5 senti gimana. 5 senti mah tunggus jika polisi tidur eta mah. Mantap. Kadang lamun urang balik kan masuk peuting gitu kan. Misalkan kur tarik gitunya di sekitar 50 60 keur mauh teh. Kadang kan di jalan mah aya nu caang, aya nu poeknya kan peuting mah. Tiba-tiba aya rinjul nu sakitu jangkungna kan teu kanyahoan jadi lanclung gitu kan. Untung tuh hibar ya. Tapi maneh osok manggihan jalan nu kitu si Bang? Aya sih, pernah manggihan jalan anu pasti mending kan? Sering kan? Sering. Jadi di mana-mana ge lamun tambalan jigana kos gitu. Jadi yang jika tadi teh geuning 5 menit. 5 menit. 5 senti yang 5 menit. Abang nempo waktu. 5 senti gitu kan dari naon ngaranna teh. Jadi anu rata. Dino rata teh dino jalan teh jalan lila teh lebih rendah gitu dari jalan tambalanana. Eta teh maksudna naon gitu nya. Dihaja memang desainna gitu ya. Orang nanya ke sekolah arsitek tuh kan pernah diajar atau cek dosen naon gitu kan? Pernah diajar mah teu tapi pernah ngadenge ya nya. Jadi si jalan anu nu muncul eta lain karena naon nya, lain karena desain, lain karena konsepna kudu kitu. Henteu. Konsepnya emang kudu rata gitu jeung jalan anu sebelumna. Kudu nama rata. Rata. Udah sebagai nalar orang awam gitu nya urang baraya abah oge pasti ngarasa nama kahayang teh jalan teh rata we gitu lempeng gitu juga jalan anyar we juga anyar gitu kan. Kan raos gitu
ditinggal naraos gitu kan, digeleng naraos digeleng naraos gitu kan, jadi terarinjul ieu nu nambal teh gitu kan. Apakah emang jika nama mikirna merenya ieu teh geus bolong mang tahun-tahun atau geus ditambal sababaraha kali bolong gitu bolong gitu deui ya. ditambahan we 5 cm. Jadi ame diantep lila teh mal bolong-bolong. Jigana gitu nya. Meh lamun diantep lamun misalkan ditambalna rata jeung jalan saacana misalkan ya. Eta bisa bertahan teh mungkin setahun mungkin ya. Ya lamun ditambahan 1 cm jadi 1,5 tahun urangna kan. Mun timbab senti tah. Tah ieu ditambahan 5 cm tah aya meureun 5 tahun mah. Teu kudu ditambal-tambal deui guys. Teu kudu eta aman 5 tahun ke depan. Jiga nama kitu meureun nya. Saperiode. Nah, jadi si jalan aspal teh dihaja jika nama meureun kuno ieu teh lamun nu kitu aya mandorna heula meureun nya. Aya. Terus aya perencanaan kumaha gitu kan. Da kumaha ieu mah urang geus lain erek nyalahkeun sasahanya. Cuman memang urang teh osok ieu we keur di jalan teh sok kapikiran gitu. Ieu teh naha bet dirinjulkeun kieu gitu kan jalan teh. Wae gitu kan. Pasti baraya abah ge aya nu sapemikiran jeung urang gitu kan. Naon eta? Ngaleut. Tadi usek-usekan ngaleut soalnya leungeunna make hiji. Aduh. Ngucur. Ya disponsori oleh Mimi Kids Ultra. Mimi Kids Ultraman. Nyusu nama nyusu tong ngopi wae hideung ge peujit. Tah balik deui. Jadi si jalan teh geus dirinjulkeun kitu teh lamun memang bener tujuan dan maksudna meh bertahan leuwih lila gitu kan. Mungkin tujuanna alus tapi kenyataanna henteu. Bertahan lila henteu tapi kadang anu luasanna tambalan eta lebih dari 1 meter kali 1 meter jadi rarinjul we deui gitu kan. Jadi salah nama sebetulnya mungkin kontur tanahna nya. Kontur tanah berpengaruh oge. Pengaruh sih. Kontur tanahna berpengaruh oge jigana. Jadi ketika ka tincak teh ku kageleng kuban teh jadi lila-lila teh dekok gitu kan. Lamun misalkan kos kitu tapi jigenan teh sih. Kumaha? Lain konturna. Naonna? Lamun misalkan kontur tanahna ieu nya. Berarti jalan anu lain oge pasti kos kitu atuh. Anu rata. Nu sisieuna gitu. Mungkin ya. Jigana. Karena mungkin lamun pembangunan jalan dari awal mah kan eta sepanjang jalan eta teh diratakeunna teh dipadatkeunna teh dengan waktu dan settingan yang sama merenya. Jadi henteu naon ngaranna teh? Henteu aya anu dadalawan. Dalawo. Jika nama gitu. Tapi pas aya anu bolong, tak kadang di nu bolong teh saacan ditambal ku aspal anyar. Orang osok ningali gini di tengah-tengah nu bolong teh osok aya we nu ngasupan batu gini. Tah eta nu bari alung-alungan. Tutupan bolong. Bari jeung osok mentaan kenceleng teh gini. Memang tujuanna mah meh rata berenya hideng ceuk urang mah nya ngabenerkeun inisiatif gitu kan, ngabenerkeun jalan. Sae. Tapi lila-lila si batu eta teh nu anu kadang ukuranana tidak beraturan eta jadi ngadalowok ka taneuh eta teh. Ketika diasupan atau ditambal ku aspal teh nu tadi taneuhna geus rata tapi kaganggu ku batu eta
eta meureunnya anu jadikeun rinju Nah, teh. bisa jadi soalnya kan emang lamun misalkan di orang-orang ya Hmm. mun aya jalan bolong inisiatif ngalungan ku batu bata gitu kan. Meh rata tadi Rata nama. halus saya Gitu jadi sok bingung ya teh tanggung jawabna saha Iya. gitu kan. rekomen gitu kieu sieu Ente nanaon da ieu naon. Ieu mah orang kan sebagai rakyat gitu kan anu merasakan atau menerima Pengguna lah. hasil setoran pajak urang gitu kan, pajak penghasilan nu Iya. unggal tahun dipotong ya kan. Urang boga hak gitu Boga kan hak, untuk ya. untuk menuntut fasilitas umum teh menjadi lebih bagus kualitasnya gitu kan. Cuman nya ente menyalahkan anu ieu nya naon nu Menyalahkan. eksekusi gitu kan atau pemimpinna, mandorna atau perusahaan anu menang tender eta gitu kan. Jadi ente naon ente menyalahkan satu pihak Menyalahkan gitu. sasaha Cuman atuh eta boh atuh gitu nya si anu ngadamalkeun atau anu memperbaiki si aspal eta teh cing boga ieu gitu nya. boga pamadegan Cing boga boga kesadaran gitu kan atau sing telaten gitu kan penuh dengan tanggung jawab ningali ya, ieu teh jalan bolong kurang kudu ditambal nambalna kumaha carana sangkan ieu teh bisa rata deui gitu kan jeung kuat gitu kan tengah ganggu pengguna jalan gitu kan. Kumaha ada orang itu apalnya carana da sanes keahlianana gitu kan. Kan ieu mah urang teh gaduh ieu we gitu kan unek-unek gitu kan. Unggal poe di jalan gitu kan. Ya. Orang sebagai masyarakat menyampaikan bahwa jalan kos gitu teh tegenang. Jalan gitu teh tegenan teh susuna susuna acret gitu. tumpe Dilapeula. Aduh, coba lah pakai kayak nu kieu. Jadi memang memang itu jadi tegenaheun gitu. Alus-alus namanya diratakeun gitu kan. Ratanya itu rata oge minimal 0,5 cm lah. Ya, gini. Terus mungkinnya berpengaruh oke gini aya istilah aya harga aya rupa gitu kan. Aya harga aya barang gitu kan. Nya aya ngaruhna oge memang dari si nilai pekerjaan eta misalkan di tender kena 100 juta gitu kan atau 10 juta gitu kan. Materialna mungkin berpengaruh gitu kan. Tapi santeuna gitu kan urang sebagai anu eksekusi atuh dipertimbangkeun sing jadi jalan anu merenah. Kumaha carana we gitu tadi emple-emplena kumaha gitu kan. Kuleungeun oge gitu-gitu. Tapi padahal eta kan si aspal teh semacam iya kan liquid kan walaupun misalkan teuas tapi lamun kapanasan manehna mah kan liur gitu kan. Jadi baseuh, lain jadi baseuh jadi kental. Hah? Jadi ieu nya urang teh pernah ngadenge Bang. tes. Nah, oke. Jadi orang teh pernah ngadenge nya. Gitu kan. Jadi si eta si tambalan nah buat misalkan nepikeun ka itu bisa rata gitu. Faktor kahiji pengerjaanna cenah. Aya anu buru-buru. Aya anu naon ngaranna teh? Si ketebalanana dikurangi.
alat-alat nate seadana udah kos mimiti kan ku setum gitu ku kan setum ieu mah henteu nya nah aya nu ditinjak-tinjak hungkul atau aya gini nu anu make leutik gini kayak alat nanti osok aya di kartun-kartun nih anu di paragi deg 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 gitu gini tah nu juga traktor tapi manehna paranti nakol kan naon anu kitu ngaranna nya anu aya geuning dina film kartun geuning nu keur ngebongkar jalan ya jadi ya eta meureunnya faktor ya eta faktor sabaraha meureun tapi orang mah ngan komen hungkul gitu kan saukur bisa komen ngelakukeun mah da oke da ieu mah naon sekedar curhat gitu kan ieu teh wih damel teh sok kadang jadi rarungsing gitu lamun aya gijelegan aspal nu kitu teh gitu kan keur makan lamun misalkan di kantorna keur pagawean gitu. Ya kalau dicarekan balik jalan kos gitu alungkeun motorna kan loba oge eta naon korban-korban kecelakaan gara-gara nu kitu kan orang ya sok menang carita gitu si A si anu kecelakaan di ditu tuh gara-gara eta ngagicel si Bana teh kanu naon kanu jalan nu rinjul gitu kan mungkin Bana oge nu gundul oge gitu kan bisa jadi ngagicel teh teu ngegel manehna kan lu nama ngegel kita juga aya deui manggihan jalan teh salila urang ngaliwatan jalan eta 2 tahun kurangnya eta orang nyaksikeun geus 3 kali ditambal 3 kali ditambal terus kumaha jadi halus jadi halus halus mimiti ditambalna mah halus cuman tambal awal urang ngaliwatan kadinya teh jiga nama anyar ditambal tapi eta teh si tambalanna teh rata jeung jalan halus lah pokoknya mah jiga nu ti heula deui lah gitu kan walaupun warnana beda gitu kan anyar gene kan jiga nama rada geus 4 atau 6 bulan lah gitunya anyar diganti jadi geus aya bolong di tengahna teh geus bolong deui geus lila ngaliwatan eta teh orang apa bolong eta munculna gara-gara tetesan cai ti luhur jadi si jalan eta teh siga lamun orang Bandung ya juga jalan Cimareme di Cilameta aya jalan tol luhurna dihandapna kan Samsat eta dihandapna teh jalan jalan protokol jalan protokol teh luhurna tol kan tah aya cai ngecelakaan wae teh ti jembatan tol teh gitu kan netes pas ka jalan aspal eta nah jika nama eta penyebab bolong nate kan cai mah geuning bolong walaupun netes tapi lila bolong ya ku cai mah nah eta awal-awal orang pindah ka dieu batu awal-awal ngalewatan jalan eta mungkin geus aya 1 tahun bolongna tambah gede akhirna ditambal nah jika nama beda di naon pemorong jagana beda deui anu saacana nambalna teh rata jeung jalan tah ieu mah gitu. Anu dileuwihan teh tadi dileuwihan 5 cm teh dileuwihan 5 cm jadi ieu naon jadi leuwih muncul jadi juga cek maneh tadi juga polisi tidur gitu kan kadang anu teu katingali mah karena poek gitu nya ngajeleng we teh dirinya teh. Seberapa meter ngajeleng? Teuing. Jika nama aya 50 meter ngajeleng. Nya lamun tarik kan ngajeleng ka hareupna panjang kan. Urang ngajarannya. Nah, tapi si sumber cai anu ngecelakaan eta teh
ente dibenerkeun. Kajian ting misalkan tujuanna di leuwihan si aspalna 5 cm ieu teh lamun dikecelakaan cai terus menerus mah anggar we bolong deui gitu kan. Tujuannya mungkin rata merenya. Iya lila ikut cai rata ya. Tapi lain rata kalau jadi dekok we tengahna teh anu rinjulna aya keneh nu dekokna aya deui gitu kan. Kalau jadi lebih parah gitu. Jadi lebih parah. Liwat unggal poe teh antep we kurang teh ditincak. Jadi geleng gitu kan. Diliwatan. Tapi anyar-anyar ieu teh diganti teh si tambalan eta teh. Balik deui tah ieu nu katiluna, balik deui jadi rata si jalan aspalna teh. Jadi juga nu kahiji gitu. Jadi juga nu pertama alus rata. Tap. Si sumber caina angger aya keneh. Berarti legok deui atuh gitu. Legok deui. Jigana mah lila-lila legok deui. Mun ceuk urang mah nya atuh si sumber masalahna anu dibenerkeun teh si caina ieu ditambal atuh kan. Si cai anu ti jalan tol teh di mana sumberna, apakah paralon anu bolong bocor gitu kan, drainasena gitu kan. Pembuangan caina nu bocor teh dibenerkeun gitu si etana. Jadi henteu ngahamburkeun biaya jang nambal gitu kan. Jadi mus-mus kan tambal di mus-mus keluarkeun deui. Nah, ya gitulah eta pengalaman urang ya salila ieu. Nya teu hiji gitu carita teh. Loba lah. Loba. Maneh pernah ngalaman eta teh, Bang? Naon? Jalan anu eta? Ya, naon we maneh pengalaman di jalan gara-gara aspal gitu kan? Apakah pernah jadi tikus ruk gitu kan? Ai masalah aspal mah henteu. Tapi ieu mah sedikit carita we nya. Cuma sedikit nyarita we nya tiela. Urang teh kan ke SMP ya. Keur mimiti bisa kanu motor kan. Mimiti bisa kanu motor kan. Hayangna teh mau motoran we gitu kan. Jiga Rossi we hayangna teh. Geber aya nu Noel saeutik. Susul gitu kan babalapan cenah nepikeun ka pas Pengkolan Sinar Jaya meureun Arapal. Pengkolan ieu naon nu aya makam. Nah, eta Pengkolan aya makam. Nah, si eta teh kabeneran motor urang teh heula rem tukangna teh eueuhan. Motor mana teh naon? Astrea apa Legenda sih? Supra teh lah. Oh, Supra. Terus Supra X itu Supra Pit. Supra Pit. Oh, Supra Pit. Bukan Supranya. Terus. Nah, begitu na Pengkolan kan rek ngerem urang ya. Pengkolanna mana mengkolna Jaga Rossi apa kumaha? Tadi nama yang dijagarosikeun. Terus reman teh kan otomatis gitu. Si step teh ngegasruk itu mun ka hurungna kan. Jadi lamun di motor GP mah anu napel ke aspal teh ukur, ieu mah step. Terus gitu step nangis napal kitu kan hese nyaimbangkeun golosor kan. Terus dihareup teh aya ieu nubruk naon tumpukan pesik. Kira ieu kadang anu ngabangun teh osok teu marikir nyarimpeun kesik di sisi jalan gitu kan, jalan raya dinya. Terus kumaha. Nah, pas gitu teh kan terus jeger we urang kan nyeri ya benang tuh urnya. Anjir, astagfirullah gitu kan. Nyeri pas begitu hudang kan ningali kan orang duaan ya dibonceng hiji si Diko apa meureun Diko. Nah, pas orang hudang teh neneangan. Si Diko ka mana cing teh? Pas gitu teh hareupeun sirahna noto kana solokan. Berak. Asli sirahna suku hungkul nu kaluhur gitu teh. Terus ai mana eta nabrak ka keusik hulu li asup ka keusik deh. Urang didinya miceun jadi. Miceun. Duh, huluna nyuksruk juga si Diko oge apa henteu? Henteu didinya urang modal.
Dan no bener ya teh. Nobruk hungkul lah gitu nya. Nubruk. Jadi orang nyelukan motor. Ke bawah ku motor. Ke motor. IC di kauma kan teuing ngajeleng inisiatif makanya. Ameh jigana film-film gitu rek lamun diceleng. Lain eta mana teuing tarikna mau motor teh meureun nya. Jika nama tarik ayalah dino 125 genep 100. Terus aya gitu aya nu nulungan teh. Nah, begitu kan. Tolong, geus udah enggak. Si Diko kumaha si Diko? Si Diko mah. Wah. Ayo ngariungna kan ka urang nya kabeh da. Datang teu katempo. Ka urang kabeh kunaon. Dan naon lebih mah ieu hungkul itu tuh pangnulungan. Anu disolokan Kan sukuna hungkul kieu katempo. Da orang tiala apal maneh eta nya naon? Sukuna dimengker nya. Naon misalnya tuur nya. Iya, retak urang tulang. Retak nya tulang tuur apa tulang naon? Teuing tanu dihandap teh naon? Handapeun tuur. Kan tuur mah anu ieu anu aya benjolan. Handapeun tuur naon? Ping. Anu apa di handapeun tuur eta ngaranna naon? Alas ya. Anu kieu. Aduh, punten dieu nya suku. Pokoknya aya nu retak lah nya di bagian dalam lah nya, bagian dalam tuur. Ai si Diko kumaha tah? Wah, saya mah kuat atuh. Tenan naonnya. Tenan naon. Ngan pas geus ditulungan ku batur teh. Nyeri sirah. Ya, eta teh naon jadi gara-gara aspal apa kumaha? Jika nama orang kan tanya kayak mah reman. Ya. Kayak mah nya. Kedua si aspalna aya kesikan juga na. Aspalna jadi aya kesikan leueur. Jadi begitu orang erek manuver teh anjay. Tekatahan ya bukan. Wes. Ya gitu. Aduh. Karunya si Diko hampura aku dibawa ke orang labuh. Ya gitulah gitunya suka duka orang di jalan. Teh kudu. Jadi kadang orang hati-hati ge faktor lain bisa menyebabkan orang kecelakaan. Jadi nya punten nih mah nyarioskeun soal aspal teh untuk menyudutkan satu pihak gitu. Cuman dari naon perhatian orang ieu soal jalan nu mulus gitu kan. Insya Allah lamun orang peduli bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi bareng gitu kan. Bareng-bareng support. Support. Anu pengguna jalan oge henteu asal-asalan gitu juga tadi nyimpen keusik di sisi jalan gitu kan. Anu naon pengendara oge atuh nu bener gitu nya henteu mawana gitu kan atau mobil-mobil muatan muatan berat teh kudu mengikuti standar tonase gini kan. Jadi henteu babare rusak gitu kan. Jeung mungkin gitunya bapak-bapak anu damelna memang nambal aspal gitu kan. Nyuhunkeun perhatianana gitu kan eta teh sing rata gitu mun bisa mah teu naon gitu nya ya ieu mah saran ieu mah jadi suara dari kami dari rakyat jelata. Suara dari kami sebagai rakyat pengguna jalan gitu nya. Atur nuhun ah. Kitu we hungkul curhatan poe ayeuna. Sampai jumpa atau kembali lagi tepang di episode salajengna. Jadi atur nuhun kabar aya Abah. Cekapkeun entosan. Yuk. Aduh entosan deui. Dadah. Bye bye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.